awas ya teh. Yang teh kolot. Wah, da emang aing mah geus kolot. Tingali geus kolot. Heuh mikiran naon atuh geus kolot ulah ngalamun wae mah teh teh pae mah teh. Heuh lieur aing teh. Salaki geus sabulan nganggur teu boga duit. Oh kawas kuing atuh kudu daek keluar kota, keluar negeri, keluar kabupaten mah. Jadi duit teh aya gawe teh. Heuh maneh mah men ludeungan. Kumaha carana eta ludeungan kitu? Babari mah. Yo, dinu dompet salaki mah. Selapkeun foto mah. Nah emang ngaruh gitu men. Nya ngaruh pisan ari emak tuh. Emang ngaruhna kumaha ari maneh? Jadi kieu mah, di mana salaki emak itu di luar kota, di luar negeri, oh di mana we nya? Manggih permasalahan nu gede, manggih ancaman nu gede, moal sieun. Asal ningali foto emak. Nah, habet bisa kitu. Sabab ya, begitu salaki emak ningali foto emak, oh ancaman nu leuwih gede keluar kelihatan ningali foto emak. Ah, sia mah goblok. Ngahirna aing anjing. Dan nya Anjing ka sia.